Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Dina hikayat anu salajengna insyaallah ina urang carioskeun atau sampaikeun hikayat anu pertama anu aya dina kitab An-Nawadir. Nu mana hikayat anu pertama ieu nyaeta nyaritakeun nu mana kapungkur aya hiji istri nu mana eta istri teh ngagaduhan caroge anu munafik. Wallahu a'lam nya munafik di dieu duka munafik anu mana? Duka munafik memang carogena teh kafir, duka ieu munafik anu muslim nya. Anu ngan saukur sok ngarempak larangan Allah. Tanu mana istri eta anu gaduheun caroge anu munafik teh pada melanana tiap dinten tiap wengi tiap ngalakukeun naon bae perkaranya bade pada melan anu biasa atanapi pada melan anu sanesna nyaeta tara ngantunkeun ngaoskeun bismillah dina samemeh ngalaksanakeun pada melanana. Pokona min qaulin aw fi'lin bismillah bade dina samemeh ngomong atanapi samemeh midamal pada melan. Unggal dinten istri eta osok ngucapkeun atau naon macakeun lapad bismillah. Dugika da kuminang-minang teuing nya ngadangu ayeuna istrina arek wudu bismillah, misalkan arek keut bismillah, arek tuang bismillah, arek calik bismillah, arek ayeuna naon tatih bismillah, arek mangkat-mangkatan bismillah, sakabeh perkara sakabeh pada melan tarapaheun maca bismillah. Dugika ngarasa naon ringrang lah nya cek bahasa urang mah. Salakina teh ngarasa naon kaganggu gitu. Hayo we cenah pamajikan aing teh maca bismillah wae. Ini asa pusing dikayeuh ngapoe. Dugika eta salakina rek ngakalan kumaha carana eta pamajikanana supaya eureun maca bismillah. Tah tidinya eta si carogena ngadamel siasat supaya pokona mah kumaha wae carana ieu pamajikan kaula supaya eureun maca bismillah. Tuluy eta salaki teh dina hiji waktu ngahaja nitipkeun dompet. Nitipkeun dompet ka saha nyaeta ka istina teh ya. Cek eta salakina, "Nyi, wayahna ieu pang nyimpenkeun dompet akang pangraksakeun ulah nepi ka leungit." Pokona mah lamun misalkan keut nepi ka leungit teh mah awas pokona mah. Gitulah mun ceuk bahasa urang mah nya. Tetras da kusabab eta istri solehah teh dicanak ka kamar. Teras eta si dompet teh disimpen dina lomari lah lamun ceuk urang mah nya. Bari samemeh ayeuna nyimpen kana eta dompet teh si istri eta teu hilap maca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, neme we disimpen tos tah. Tah padahal ieu ayeuna si salaki nitipkeun dompet kanu janten istrina teh sebagai siasat supaya naon, supaya ieu si istrina eureun maca bismillah. Satos disimpen eta dompet nya duka baraha dinten ieu Islami kalamian si istri tos poho tah ngahaja salakina cek urang mah naon asup ka kamar nyokot eta dompet tanpa sepengetahuan istrina. Dicokot. Sabada dicokot eta dompet tuluy dipiceun ka sumur anu mana eta sumur aya di tukangan bumina. Beres ti kitu biasa gitu calik deui
Teras si caroge eta tos micin dompetna teh ya manggil istrina nyi ka dieu. Pan harita teh pernah dititipan dompet lain ku akang, mohon Kang. Sok coba mana cana ka dia akang bari nyenak ajis. Cek kita istri, mangga Kang kedap urang candak heula. Teras si istri eta ke kamar we biasa arek candak dompet anu disimpen teh padahal eta dompet teh geus dicokot ku salakina geus dipicieun ka sumur. Tapi samemeh ayeuna nyandak eta dompet da pada melanana ti awal teh nya eta istri eta teh tara hilap maca bismillah. Jadi samemeh nyanakna eta si istri ngucapkeun bismillah. Pas ngucapkeun bismillah kitu mangka Allah marentah ka malaikat Jibril supaya naon, supaya nyandak dompet anu dipicieun ku salakina ti sumur dibalikeun kana tempat asalna deui. Pas iraha pas maca bismillah. Tah tos kitu eta dompet tos aya dina tempat tadi dicana ku malaikat Jibril, pas nyandak pananganna ayeuna istrina kana eta lomari tos aya deui dompetna. Biasa dicandak deui. Teras dipasihkeun ka salakina teh tadi anu micieun dompetna. Tah ku kajadian kitu ieu salakina aneh kacida. Sabab ieu dompet teh geus dicokot ku manehna, geus dipieun ka sumur. Ngarasa aneh, ngarasa heran. Nah ieu dompet aya deui kitu. Dicokot ku istrina. Teras si salaki eta carita ka istrina bahwa ieu dompet teh geus dicokot ku akang, geus dipicieun ka sumur, tapi nah anu jadi anehna ieu dompet aya deui dina eta lomari. Cek esa istri kusabab mungkin ieu ku gara-gara karomahna atanapi fadilahna maca bismillah. Nu mentak lamun urang rek ngamalkeun naon bae aurat wiridan bismillah alhamdulillah niatan istiqomah ulah niatan urang neangan karomahna atanapi fadilahna. Utlubul istiqomah wala tatlubul karomah. Insyaallah iraha bae amaliyah urang wiridan urang setahun 2 tahun teu ayeuna aya karasana, insyaallah 10-20 tahun mah bakal karasa, bakal aya manfaatna. Tadi dia dina hikayat anu pertama dina kitab An-Nawadir nyaritakeun kautamaan lafaz bismillah. Tah ieu ku urang sadaya tiasa diamalkeun mangganya. Jadi ayeuna urang sunah tiap midamel naon bae atanapi bade ngucap naon bae sataacana urang ngaoskeun lafaz bismillah. Wallahu a'lam bishawab.